Sarua tuh doh. Urang ge lapar, jam beras ieu. Nyawa jam berapa ieu teh? Jam beraha? Nyawa jam berapa tinggal gini. Paling aya mun tengah geneupannya, teu mau jam. Perih banget betul. Hayang modal lain gitu. Heeh. Berarti enggak harasana sarua meureun Lain nya. anu puguna mah. Lapar. Doh, aya urang laparan teu pati cuman haus. Boga naon keur saker buka. Nyawa pugu ini kosong kene tuh. Apa rek minta uang ya kasih. Kasih nasi buka. Kamari ge minta ulah, ada minta dulu, minta no, mesti arsi Minta boga kolak naon. doang, sugana ngadonan kolak tuh. Ayo urang rek ngundur naon tuh jaat kala leutik keneh. Tuh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon na ieu? Dengar rasakeun we nya. Paling ngabuburit. Bade ngabuburit. Nih suka anak teh. Ini bogo kok kosong kabeh. Tuh, Mah tadinya nek ngalah naon ieu teh? nyawa teu pugu. Lalap eueuh, da leutik kene. Leutik keneh. Dia atuh imam mesti ya. Ulah dicabut. Emang jadi duit dah. Anjeun. Dia eta gede. Dia eta gede banget. Kurang banget. Anjeun. Mana puasa tuh? Puasa. Kok asana teh Eta mah mawari rek naon? tak puasana cenghar wae nya teh puasanya. Ai saraman nek puasa nek teu puasa teh kudu cenghar. Sidinya duaan puasa teh meuni haleuus, nek tos salaur. Puasa eta mawari rek ka mana? Sarota nek babat. Babat naon? Babat ada di kebon, babat. Rek babat apa entos? Nek babat dari nama kain kan. Ya, pemane dua anak ieu jadi wajib pangkat ieu. Atuh mawa-mawa naon ke saker buka. Isi nanti tadi mawa naonnya. MLT. MLT tadi mawa cai deh. Sama kasarong di Simbok. Sama saya di mana? Sarta di Tegal. MLT mawa cai aja gorengan gitu. Pokoknya mau buat pasti datang ke dia mau cai jeung mau gorengan. Kenapa eta? Bener tuh Sarong. Bener taruh mah tengah bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu karang doang kan. Beneran mau cai. Ih, dia bilangnya sih yang buka. Heeh, jeung buka ceu jeung dieu nya. Sok calik Sok atuh. calik ceu. Dia arek nyapuan ieu. Teu kudu geus bersih tuh nang sambutan. Tuh, Ulah encan, sok arek ieu wae. sapuan. Sok calik. Ih, kamana? Bantuan. Yang kebuka ieu mah nya, ulah di dahar ayeuna kedeung deui magrib. Ai sinar miskin ka mana? Oh, salah. Etet ulah repot-repot geus ah. Di sapuan heula. Eta kan di jalan teh manggis ieu sinarsi, Saha? sinarsi. Asa henteu? Ete mau kopina termos teh mawa. Emang eta ya kopi. Kopi. Kuehan kan? Iya kemarin kue. Ete teh sareng mau naon? Keripik. Keripik. Hajen. Yang kebuka. Salat ke. Oh nya buangnya menjek. Ini jual tuh jahat. Terus bujuna banget. Kumpul ke ngarobrol orang bawa lumayan. Ayo Aku pada mah itu Coba, bujuna dibawa ke pasar. lumayan Kumisnya bener, lumayan ditumis. ditumis. Daripada ugal nek buka di ini. Ieu kamarana Iya, nya. si Mumun jeung si itu satu ngaran Si Edo. Si Edo ke mananya? Di sini. ya Allah cai Bu RT kamarana Pasti dibawa. Astagfirullahaladzim puasa-puasa Gitu tehnya, ngajan tuh. kumahakeun atuh kurang tangan Ayo orang tangan wae. Kuman Astagfirullahaladzim. banget puasa-puasa. Kuman dek babawaan Salatullah salamullah. Ya apa suarana?
Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang pas wae ya teh. Padahal mah geus minum ieu teh tadi teh don jarak. Salatullah salamullah. Pada ngeunang ya. Ngabuburit sekalian ngapalkeun tadi pujian salatullah. Aduh, tinggalan. Rek ngabuburit ka mana atuh geus kolot ieu mah. Geus we mengan di imah nungguan bedugna. Ditungguan ti isuk liwat-liwat eta bedug. Geus asalang layeuskeun, tapi kumaha atuh da. Sing sabar we, abi berkah puasana. Mudah-mudahan we atuh katarima puasa bae jeung anu sabulan 30 poe. Sabulan mah 30 poe atuh. Gimana leuwih kadang mah 30 hiji sih leuwih hiji. Bonus THR. Heueuh. Batur mah geus meunang THR. Geus meunang Orson. Geus meunang segala samping, anduk di warung teh. Pada aing pada ngahutang wae cenah teu dibere THR. Pada ngahutang. Teu meunang THR, batur-batur teh ya menang THR di warung teh nu menang Orson, nu menang anduk, nu menang kena. Pada aing sok ngahutang mun teu dibere. Pokna teh cenah sok ngahutang sia mah. Tara meuli ieu jadi teu menang THR. Alhamdulillah di angin bedug teh liwat-liwat poe ditungguan wae. Tadi keun liwat. Mending geus asa haus tenggorokan. Bulan kebuka puasa teh jeung kolak-kolak acan teh da teu boga duit. Rek ngahutang cenah boro-boro dihutangkeun naik lebaran kieu mah. Aya ge modalna ge beak ya dihutangkeun. Ajeun mah cai doang ge lah. Nang layeus atuh. Bila di bedug dah. Yang marahnya ieu nya. Aya sugan tengah genep mah. Cuep. Aya jam baraha ieu? Geus bedug encan. Coba tempo dina eta dina SCTP geus ajan encan. Cicing wae. KS hantukan liwat. Tek diinung rancan bedug eta pamali itu gila amat. Ampun Gusti, lila-lila tinggi ajan aku mah geus teu sabar. Aduh jam baraha ieu atunya? Kiraha ajan atuh. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih teu puasa. Ari sia naonna? Kunaon emang? Allahumma sholli sugan teh nya anjan atuh. Iya orang-orang keur pupujian rek ngabuburit ka ditu. Rek ajakan teh naon rek nyamper. Aing mah emang ieu jam baraha tuh? Tengah genep. Aing geus nginum. Ai sia kunaon nginum? Atuh tadi sugan teh ajan. Ajan di mana? Ai tadi Allah. Keur pupujian eta mah urang. Allahumma sholli ala. Aing sugan teh ajan geus nginum. Kan tadi urang keur di ditu ge di kebon kitu ngetes vokal, urang tas minum daun jarak. Daun jarak. Heeh, cenah make daun jarak suarana supaya halus. Boro-boro alus tos keceng rombeng sama suara teh. Aing geus nginum, aing mah Iya, atuh lagi ya tidak salah malah nginum. Kumaha godong deui jabanya aing hayang cacap Orang geus jam 6 kurang kok, urang aya nagarek balik deui, teh mereka ngabuburit sugun rek nyampur maneh, sugun teh maneh puasa geun keur nginum. Urang puasa teh isu kunaon maneh ngong eta datang urang minum. Heuh, kunaon urang datang malah nginum. Jadi nyalahkeun ka aing Gara-gara si aing jadi batal poe ieu. Allah, tuh naon salah. Apa cek itu? Aisyah aing disodor. Aduh gara-gara mana aing jadi puasa jadi batal.
atuh cair segelas deh aing kagok batal ieu. Heuh nya. Deui caina mangkat itu. Sama gitu.